Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nidan Sabrina ti kelas 12 MIPA 3. Hoyong ngajelaskeun materi carita wayang. Carita wayang teh nyaeta carita anu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang. Asalna ti India. Kalawan babona tina Ramayana karya Walmiki jeung Mahabharata karya Wyasa. Nurutkeun Kamus Dana Dibrata mah wayang teh asal kecapna tina bayang. Hartina lalakon wang-wangan adeg pangadegna jelema, boh lahirna boh batinna. Diwujudkeun ku peta-peta wayang jeung dilakonkeun ku dalang bari dipirik gamelan. Asal ti India, asup ka urang bareng jeung asupna agama Hindu. Ku para wali dipake media pikeun nyebarkeun agama Islam. Ti Tatar Sunda wayang mimitina sumebar secara lisan, laju ditarulis dina naskah kuno jeung wawacan. Mimiti aya pagelaran wayang kulit tuluy urang Sunda nyiptakeun wayang golek, nu populer tuluy pada mikaresep nepi ka kiwari. Rupa-rupa wayang. Rupa-rupa wayang teh aya wayang golek. Wayang golek nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Wayang cepak nyaritakeun lalakon Amir Hamzah ti tanah Arab. Wayang klitik nyaritakeun lalakon Prabu Damarwulan jeung Menak Jingga. Wayang Potehi nyaritakeun lalakon ti nagri Kina. Wayang Suluh nyaritakeun lalakon sajarah Indonesia pikeun penyuluhan. Dalang anu sohor di antara Parta Suwanda nu mimiti nyiptakeun wayang golek modern Abeng Sunaria. Naratas dinasti Giri Harja nu ngalahirkeun dalang-dalang sohor. R. Cecep Supriyadi, Ade Kosasih Sunaria, Dede Amuk Sutaria, Asep Sunandar Sunaria, nepi ka kacetet minangka dalang pangasohorna nepi ka mancanegara. Sumber carita wayang. Sumberna tina epik Ramayana jeung Mahabharata. Disebut epik teh lantaran ditulisna dina wangun puisi panjang nepi ka mangrebu-rebu pada bait jeung ngawengku sababaraha jilid episode. Unggal jilid ngawengku sababaraha judul. Epik Ramayana nyaritakeun lalampahan Rama, Raja Ayodhya. Ari Mahabharata mah nyaritakeun Bratayuda, hartina perang Brata atawa Barata. Perang sadulur antar teureum Brata nyaeta Pandawa jeung Kurawa. Maham unsur carita wayang. Nu pertama, jejer atawa tema. Jejer teh inti carita ti awal nepi ka akhir. Palaku atau tokoh. Palaku teh jalma nu ngalakonkeun dina carita. Galur atau plot. Galur teh runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal nepi ka akhir. Nangtungkeun puser sawangan atau point of view. Puser sawangan teh tilikan carita. Nangtukeun amanat. Amanat teh pesen anu hayang ditepikeun pangarang ngaliwatan carita. Terima kasih. Terus